Assalamualaikum. Salam. Mana kan mana, Neng? Ya keur icing we teh keur nungguan budak keur dibawa ku bapana tadi ka mana? Oh, air ke warung kok itu. Ayo kana balik. Aya karak balik kene. Oh, iya, mumpung air ngajak kan abang ngarujak air di ditu. Di mana? Itu di mana Cekasem tuh aing ke warung heula, aing beli gula. Heeh atuh. Tapi mau naon atuh di imah? Itu kudu mau nanaon sih mau beuteung kosong. Bener. Oh, nya, ayo sia ngarundas ya. Ayo. Heeh. Yang geus teh warung heula nya. Rek man. Langsung dari itu. Kacang-kacang tahu. Memang, nampu coba kacang nama. Jangan. Harus kacang aja. Oh iya, 1000-an ulah mak, kacang. 2000 we jangan. 2000 malu abang tuh bawa duit nak. Oh. Dari anjing ke barang panen benernya. Oh, panen ge kuberit barena. Nasa ke mari barere. Itu aja naik kesugan ke kadia ya. Kacang. Kacang atau neng kacang. Kacang paraduitan mah. 2000. Mama hatuh kacang dia wale. Kediri kacang. Nah ya. Jadi apa kacang ah bawa anak. Nanggung ke beli mere ah. Coba duit yang beli beas gitu. Tapi doa nama. Dan kabeli beas, dan kabeli kopi gitu. Oh, naon, Mak? Jual kacang neng, mati jualan kacang. Oh iya. Barang duitan. 2000. Oh, ini kacang emas 2000-an. Ya, kacang mah 2000, kacang mama mari jual neng. Oh, ini kacang emas. Kacang panjang ini mah. Oh, nya maksudnya ini kacang panjang emas. Kacang panjang. Tapi aku kacang emas dijual. Udah ulah ku aki-aki. Oh, ulah kacang emas dijual. Oh, eta teh. Oh, terus eta jualan naon deui? Tahu. Iya. Jauh saya. Ya tahu emak neng pamasihan rek dijual teh boga beas, bawa kopi. Oh, segala teh jauh si Abah. Lain, si abah mah ulangkeun. Oh, tadi dijual si Abah ge. Oh. Di mana ngalah di mana sih? Itu nang kuringala di Bos Arif, di kuliahna teh kacang. Oh, kuliah di kuliahna kacang. Mata teu boga duit, teu boga beas, teu boga kopi. Si abah geus saeungeun ngopi. Oh, juga ngopi si Abah. Gawe teh ngan nangkep tuur we, jangan nangkep tuur. Oh, nya heuh atuh geus aki-aki naon deui atuh nya geus jualan we mah jual kacang emak we. Nya moal kacang mawar. Oh, Cing cari kanan. cara kanan. Oh, nya heuh geus Kacang atuh. hijina dijual. Kehel geura. Iya, asana ngingetkeun aing ka ngimpi kamari yo. Ya, emak bobodoan nya dagang kacangnya. Tadi nya. Oh, nyaan. Manta mawa cek. Henteu. Teu boga cek cok neng. Oh, lain mah orang ngimpi soalnya ya aya nini mentaan merecek. Henteu henteu bohong ya. Teu boga mah suparisa we neng. Ada boga KTP acan neng. Oh, bodong beureun boga KTP mah. Oh, yang geus lah ini mah kieu ya. Tuh, mah nya. Ieu aing aya duit nu Cekasem deui jeung meuli gula. Tapi bae we beuting ieu nini anu ieu teh ye anu merecek aing. Ya, urang aya duit ya mah ieu 10.000 nya. Ieu mah jeung emak we ye. Tah nya. Kacang Geus mah urang mah sedekah. iya. Nya nuhun atuh neng. Geus man mah Sing ngamal ke ka emak teh sing barokahnya. Amin. Sing gede milikna, sing kabeli mobil, sing kabeli sawahnya, doakeun kumanya. Amin. Geus mah man. Mari balik atuh nyeri. Kan di jalan mah lamun aya pengkolan mengkol tong lurus wae sing nubruk. Karunya eta nini teh aing mah. Ih, ini aing teh dibere nanaon nya. Teh dibere cek, teh dibere nanaon aing. Ih, aing mah ngimpi teh terjadi kenyataan meureun. Tibang menang kacang jauh hungkul. Ih, aing duit juga meuli gula deh teh nu Cekasem. Duh, aing beli gula kumaha nya? Bah,
lanjut lah daripada aing untuk menang gula rek ngarujak kumaha aing. Aing mah ini teh ngabadul eta mah.